Neneng gitu. Oh iya, aing mami. Dandan si Ganu gelok gitu. Mami. Salaki isuk keneh ting kemana cenah ya teh. Gaya deh pakaian alalus kayak minyak sengit. Kuring mah ditinggalkeun sorangan ieu teh. Teuing neuk ka mana? Aya beja mah cenah boga salingkuhan cenah salaki teh. Tapi teuing salingkuhna ka saha cenah teh salaki. Siga nu loba duit wae selingkuh. Yang aya beja cenah teh budak dek balik di Malaysia teh. Datang moal aja. Tapi geus beurang can aya wae budak teh teh. Balik moal cenah teh. Hari ieu popoean saha deh? Da urang boga baju hiji-hijina. Saha cenah teh saha. Tuh, ya sadiaan gang budak balik di Malaysia bisi lapareun. Lah biasa kieu-kieu deui kudu mahi kaminggu. Dahar sarene kitu sambil kitu. Mun salaki bener salingkuh teh nurut tunjung we. Kacida salingkuh meuli deak teh beku. Dek salingkuh aduh kumaha cenah eta teh. Sok penasaran cenah awewe kumaha cenah. Kitu urang geulis kieu aduh. Budak teh datang wae ieu teh. Biasa kieu deui deh. Remeh cenah. Budak si Neneng teh kan balik gitu. Lapar ke balik di ditu. Tanyangu udangeuna mah nya dahar jeung sang bungkul. Kudu mahi ieu teh dahar ku tiluan. Baiklah sa lamot ewang we dahar teh. Jol atuh budak sugan we mau duit harung we mah kebutuhan geus teu boga salaki tengah nyusupan ya teh kemana atuh cenanya jol atuh budak teh ka dieu ye bebeja di tadi di peuting di subuh beja dek balik can datang geus berang kieu jol atuh budak teh lah mau duit teh sakarung ngabeungharkeun kolot di dieu hirup sangsara teu bogana naon-naon aja dahar jeung raiko wae disengekan si tante bakal diberi duit si tante Mamski. bakal diberi duit Ngus ya. Pada mantog ya. Mamski. Alah, saha itu? Si Neneng gitu bawa-bawa, si Neneng balik bereduh. Si Neneng. Astagfirullahaladzim teh heueuh si Neneng gitu. Oh iya, aing mami. Dandan si Ganu gelok gitu. Mami. Cepet saha imah saha? Iya Neneng mami. Neneng saha? Anu di Malaysia mami. Men geus Ganu gelok gitu ai maneh. Mami gaya pisan mami. Gaya belah mami. mana eta dandanan si Ganu gelok gitu. Gayaan kieu teh mami ciga artis. Geuleuh ieu baju kieu. Urang dibukakeun. Baju Ieu mami mah kitu. Mami aku kangen banget nih ke Ayo, mami. udah, aduh. Mami Iya, bikin bener, bongsor. sekarang. Ya gimana atuh mami? Aduh udah gini ya. Aing teh atuh udah bingung. di sini. Capek. Iya gitu we. Aing teh capek mami. Yang dahar maneh ieu teh tadi nanti. Di saha si bapak mana? Oh, Neneng.
Nih mami asuh Mending geus atuh. gede deh ya. Nyanya tuh mami. Mami da- teh boga abi teh parawan atuh. Nya, abi teh parawan kene mami. Ya dangdanan mending geus siga nu gelo. Ya dagingnya aku mah di situ teh. Terus lain mah boga turunan nu gelo apa sia. Si mami, gimana ini teh? Perusahaan gimana sekarang maju? Perusahaan naon sawah. Iya, si bapak gimana tuh mami? Lieur bapak maneh mah. Iya, Ja jodoh ge nepi teu ka anggeus kieu. Si bapak mah ngajangarkeun wae nya, di payung kene ih, abi mah greget si bapak tuh. Ai maneh geus siga nu gelo kitu. Ya, ada gimana lagi tuh mami? Tadi di Malaysia ini jam berapa dia? Jam 8 Jam subuh. 8. Goblok, jam 8 subuh. Siang atuh mami, ai Oh, mami. siang. Berangkat jam Mami teh. 8. Berangkat teh jam 8. Hmm. Dugi jam 8 ai mami kan Yang setengah cepet. poe kieu mami ngadaguan isu-isu. Iya. Hari neneng dia tuh gawe naon? Ah, biasa we gitu, jualan donat. Jablay. Donat. Dika tuh. Dika Malaysia kan umur 7 tahun ayeuna balik geus jebrog deui. Habis nabi nanti neng 7 tahun Yo, begitu. sabaraha eta teh poho deui. Teuing nabi di poho deui mama teh. Gelo bener maneh mah. Nya. Tapi cantiknya abi. Astagfirullah, ya boga anak parawan geus siga nu edan kieu. Ya itu gimana lagi daripada mami gak tahu dog steel. Balik teh mau naon cenah teh neng? Ah nyanda pe oleh-oleh. Naon cingan hayak nempok. Barang branded pokoknya. Kahakanan orang ditu, Ih. nepi ka maneh siga nu gelo kitu Aduh naon? mami coplok tadi di pesawat nyangsang kena pelong pantok kada udut aduh Kait. nyata eta aduh Mending ngerakeun. ya Mana da gimana lagi Naon Aduh, eta? ini oleh-oleh mami Aduh, oleh-oleh. astagfirullah. 3 hari di kapal Aing boga anak gelo kieu. selong juga jalan-jalan daripada mami Selong. Peuting. oh betul Loba di kebon oge. ya gimana dah Udah udah saya loba ieu mah naon babawon kitu. maafin Kasanan aneh atuh lain nu kitu. iya dah gimana lagi ini yang enak jualan di pesawat pariti putih can di dia mah can cimen atuh dari di ditu mah atuh di pesawat mah jualan mah kieu aduh Beunghar atuh di jero teh. nya gitu we Aruta pesawat teh, mah Ruta. di itu pesawat pas di luhur saet bensin ai mami kumaha sok Paeh. henteu kapomela belok we mami Pom belah mana ieu maneh? ai mami mah kurang Astagfirullah. Neneng maneh gelo euy ka ditu. udah gila ini ya udah aku capek pengen istirahat lalu saya Sareheula. ini jam 2 Oleh-oleh. enggak mami nah Goblok. Udah anak harus tunjung biasa kieu-kieu. Jauh-jauh di Malaysia di umur 7 tahun balik ka dia mau peuting loba di dege peuting mah. Pasak enak yang heula karunya lapar si neneng buat. Yang heula enak. ada kieu balik bisa oge orang ada gaya wae banget dah lumayan ah mana si nyai teh nangkring di hareupeun ka mana titu nya si nyai teh nyai mana si nyai teh nongkrong kieu sok nongkrong di dia teh ngomong salapi ayo nama balik di sawah cara kieu pamajikan kemana deh nyai ka dieu sia teh akang geus balik yeuh lalu se nyai ka dieu yeuh buru sok Naon gegeroan teh si kakak budak wae. nya kang dikarek uih Gerokan. nyai ka mana wae sok Acan cicing kawana wae mah. aya we apal meun salapi mah karek balik di sawah Geus tong bujur wae. isu Geus di mana eta? Ai. Isuk kene hudang nyaring geus eueuh digigireun. apa Menegaya kitu. akan akang teh geus di sawah nyai Sawah mah namanya sawah gaya kieu. nyeuh cing asli Boga deui nya kanu anyar. boga deui ti mana Ah, atuh nyaho. akang akang mesti akan nyai Loba nu ngomong geus cek bujur. saha ulah ngadengekeun bisikan tetangga ai nyai teh Akang masuk ke ngawadul ka nyai teh. aslina ai nyai ini mah teu Gaya percaya kieu mah Ih. di sawah gaya da kitu. teu laken ge akang Kesana masuk gaya kieu. di sawah ieu teh ngontrol Mana di sawah teh kotor kitu. ngontrol ngaranna oge nyai teh ngabenarkeun cai Ngontrol.
Kontrol teh naon kontrol teh. Kontrol etan bobogaan akang. Akang teh selingkuh teh. Henteu nyai, akang mah teu selingkuh, teu wani selingkuh Asli. mah. Asli. Alang geus loba nu ngomong Benar batur. di denge, batur mah denge akang. Bener teh. Benar henteu. Cik ning nempo dompet, Erek dasar ngajak naon? ngeundeun foto awewe na dompet. Haye, Cik nempo dia, nempo Ai, man. kabina-bina teh Oh. teu percaya ka akang. Cik nempo, sok ngabohong akang mah. Tah ieu ning aya ieu. Nya heueuh atuh Jeung eta mah penari teh. deui. Astagfirullah. Tuh jeung bapana deui. Astagfirullahaladzim. Ini akang meni ada selingkuh kanu kieu. Geus akang tong mau nu kieu. Tah Isi teh nya. teh boga Urang pamajikan mah geus akang tong mau nu kieu. ngomong hayang duit si lain teh.